أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Endog tuma endogan berat kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ngelanjutkeun lalakon tentang akhirat mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innalladzina kazzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnyana teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an sagede endog kitu tuma. Endog tuma endogan berat kagorengan sagede endog tuma neraka bae. Masya Allah, boro-boro endog da tuma nage leutik, tapi lamun ayah sagede endog tuma berat saeutik mah kablakeun ca neraka bae. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuhu ulah beratna sagede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah saeutik asa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. War eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Oh, jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat kita ngahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan? Imam
begitu ditimbang kakatuhu tengah geser kakenca tengah geser lempeng geus dikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui di kieu tah di kieu ye ku malaikat tek 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 konteng lempeng deui bae aing ka mana bakal ajak aing tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal ka mana ieu aing bakal ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana iya untung nu ngabesan poe ieu oh masyaallah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang kakatuh geus tenang tapi ketika timbangan urang kakenca duh Gusti mun lempeng kemana iya nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung saeukeun sia bobolokot ku seuleuh ya ka dieu naek sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae ge kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun kaluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus. Nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wahara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur kanyanyerian mah pan jelema keur kanyanyerian ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah sataranjang pun mah sataranjang kajon taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya eta halangan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangunna urang suka bumi asana orang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembokna engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu sorga belah dieu ieu neraka belah kenca antara sorga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli sorga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang
di sorga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejeuna neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di dunia na ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kumaha ge itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tak ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai haju neuleuh ka sorga atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga neuleuh nya nu keur nginum bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok rokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok rokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakieu ge nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naonan aing hayang ngarokok eueuh rokok itu tambah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh nah ieu perlu diketahui antara sorga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli sorga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli sorga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wala Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara sorga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahouna bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf nyana bisa deuleuh ka sorga bisa deuleuh ka neraka tapi ka sorga lain ka neraka lain didinya Arab luhur waduh neuleuh ka ditu waduh ahli sorga keur balake ceraka neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah ya tapi ternyata di Arab teh ieu manusia
Gusti Allah aya nu ditendena beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ka magrib bahaya kiai geus saayana kiai bae. Ya baca diterangkeun geus menta ulah. Emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae. Inti cenah kieu maning terangkeun bae ka magrib elos. Emang sakunaon datang ka magrib lah nu di imah galak tuh. Aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu. Nyilib. Anu jelas batinlah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelema anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi waman istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema nu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus paida nazaru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ge ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada di sate di neraka ieu mah pancen puguh di Arab ge kos kieu ya kasalahan nong torogan tah kreditan diharamkeun terus bae bunga bang sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusyuk nu kaditu ngredit mah henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua bae tah bagus kitu tah ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah henteu nu penting ngalah duit kiai mah kieu ngocoprak bae antep kiai yeuh ji atuh sabodoh aing mah ngocoprak bae aja kusia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia dia tuh kajen teuy
di akhirat jatuh surga malah nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ka surga jatuh Allah saya boga keyakinan mah ye paling aing lapor ka Gusti Allah Gusti naon tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti mah adil emang kunaon gitu lah gustu kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mau uninga Gusti deuk di kasorgakeun ngan di kana nerakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok di nyana ngredit di nyana bunga bank di nyana deposito di nyana lah paling ge 1000 tahun kakerlek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana atuh aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah ayeuna leuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu ngan neuleuh doang neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokos sakumaha budak leutik teh kan budak leutik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapa urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang ku keur leutikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah kan leutik kos kitu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan teu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di alam sia jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kajen kuku mah ge henteu lecet mah buronganan engke neneangan obat merah atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naek nya capek datang ke gunung tanggap brugap datang ka handap seuri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel beuyeuna nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab edeuh tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nyana mah di luhur dibere henteu lah cek nyana aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae cek nyana senangan ieu aing udah tebar kos kitu pan gaceng ongko pan aduh pasti beres ya ada bandingan iya beca kaji pendin dalam di dalam kain malah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macem-macem iya deh pemandangan kos kieu jasa balik deh ke surga iya deh di luhur jana dibere nginum henteu dibere nanaon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorga nyana nyahoeun ka ahli neraka nyana nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga
Wahia bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deung lil kafirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna. Tapi aneh kuari di Amerika loba jasan masuk bisa lain lalagaan. Di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih. Di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam. Matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika. Undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam, tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam. Nu mantak kuari rada ditahan ge. Pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam. Ternyata di negara nyana iloban masuk Islam. Lawan Allah Gusti. Maha segala-gala Gusti Allah. Anu kira-kira teu mungkin asup Islam, makan asup Islam. Anak pendeta sabarahan asup Islam kuari. Lain lalagaan ieu mah. Ditutupi ku Amerika. Lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam, bocor di negarana sorangan. Ya Allah ya Rabbi. Aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke sistem. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun biasalah. Eta lah hidayah do kos kitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir mah heureurideung. Kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka. Nyana di luhur Arab neuleuh ka dieu, neuleuh ka ditu, neuleuh ka dieu, neuleuh ka ditu. Kumaha teh ketika jana neuleuh ahli surga? Wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur. Weh jahaji pokona mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum. Tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah, Arab dadah. Nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum barinyana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna barinyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu.
aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat di dia itu kabita bidadari ulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat itu tuh lompatan di bukit itu tuh ulah didelekeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun duk brol ka ditu laka cek malaikat cenah sub ka sorga wa hum yatmaun padahalnya nahara yang luar biasa ka sorga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka sorga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka sorga ya geus kikieuan bagi nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nyana ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh janggeus aya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumil zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin asal neuleuh ka sorga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke arahnya mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina didelekeun ku nyana wah itu mah gubernur urang jah bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener jah itu mah presiden urang wih bener tuh jah itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadele kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya, itu Jos Bus tuh. Wih, bener. Itu si Tongeng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo.
nyarahungan nyana itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan. Bener itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener tuh si Cinglu. Wah, bener si Cinglu nyana tanya nu disebutkeun. Pokokna mah nu nyana wau ku nyana digerokeun. Saya digerakkan kalu ngomong nama angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong maagnaankum tenyugihkeun karanjan kabeh jam'ukum eta maneh babalantik ngumpul-ngumpul harta nuku anjen dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nuku anjen dipake kebanggaan katakaburan kasombongan. Haha, horenganan maagna. Hei, gubernur, harta maneh, jabatan maneh, horeng mangpatem maagnaankum harasakeun ku sia. Aing teu meunang telat mayar. Usia dia gagajak bae melalui lurah. Rasakan kusia rasakan maagnaankum. Cukup. Kacukupan paedah horeng. Harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul. Ti endog, jadi manuk, jadi kotok, jadi embe, jadi kebo, jadi sapi, dibelikeun ka Avanza, dibelikeun deui. Woho! Ka Innova, dibelikeun ka Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya. Nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya. Maagnaankum jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul maagnaankum teu aya mangfaatna. Wa ma tastakbirun wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak tahta kerajaan jeung harta ternyata maagnaankum paedana rasakeun ku sia. Ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge. Tuh babaturan. Si Edi. Nyaleunana haji. Geus teu kadenge suarana ge nya geus haji. Kapanasan panenna. Haji. Yo, dengekeun ku sia. Maagnaankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Harta nuku maneh dialang. Harta nuku maneh dikumpul-kumpul. Ngawujud jadi kendaraan, ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun. Jeung jabatan-jabatan nuku maneh disandang, nu dipake kebanggaan jeung kasombongan. Maagnaankum teu mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah ahli Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ieu. Terus didalekeun ku nya didalekeun. Wah, nu keur ini paing teh mana ye? Nu keur ini paing ye. Hayo sia didalekeun ku nya didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang sa penipu nya na. Keur di dunia mobil aing dibawa ku nya teu balik deui. Mana? Tuh. Sangarana. Itu tuh. Tonggong aya nomor 9-an, kapten ke-11. Doh. Bakari. Deuk naon? Teu diomong ka dieu. Dibawa ku malaikat dijingjing ceulingna. Pajar deuk di ka sorgakeun. Orang dideketkeun ka dinya. Pet. Sia epet ya aing ye. Saha? Nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan. Aing ngampurakeun lain hampura. Aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul. Aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu
aing emang teu nyaho aing nyaho ma agnaan kumana ka mangpaatana mangpaatna jabukum harta duku maneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaha dipake ka bangga-bangga nu kumaha dipake ka sombong-sombong nanaonan di kitu-kitu tadi nya ka surga manca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia nage kitunya nama keur di dunia nage ngahina bae ka batur teh atuh di ditu ge kitu atuh cek si epet teh biasa ge can ka surga main diomong adu omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka surga jadi encan sia ge di dinya sakedeung deui jadi rame orang ahli Arafah tuh jutaan sarua bae jutaan atuh sarua bae ratus juta ribu juta atuh rame berarti orang India ka India deui orang Pakistan ka Pakistan deui orang Turki ka Turki deui orang Indonesia ka Indonesia bebene aing mananya ya lu keur ieu ngahina ka aing keur ieu nya nah haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing haju nya mere suret sampai di sini saja aing nyeri jasa hate mana ieu si Sarwiti itu tuh nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu jadi pamajikan pemborong malaikat Sarwiti tah ka ditu nu mana tuh Sarwiti tuh emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula maka dia bawa ke cingjing celinan cek wait ini abang si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa Masya Allah itu siapa sih tuh ini abang Epen weh yang dulu cintaku ditolak olehmu weh kok begono mane kabita ku harta haju dikawin ke seorang pemborong di kabupaten haju mane ku kumpul harta nyaho aing geus sia mobil loba ambalaya motor ambalaya sienyen imah dan lain sebagainya kuari mana lu dibanggakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing rasakeun ku sia ma'agnaankum mana mangpaatna aju ka Epen kawin jeung saha aya ka surga tante sarua ka neraka sarua kene wah teu beres si Epen jadi kos kitu eta di neraka rame horengan Masya Allah wana ada ikuran wana ada ashabul arab rijalan ngagero-gero ashabul arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda nyaho aing si itu batur aing nyaho si itu atasan aing nyaho si itu bos aing Masya Allah nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang teh pan rakyat dan kan pejabat presiden urang tuh ya kan benar tok ada apa tenang aja yang penting kita golongan karya wah dianggol karya ya dulu Bapak Presiden yang kami hormati ulama ke kos gitu aing seneb ya panas nah bukan begitu Pak Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat waduh korupsi makin menjadi-jadi berapa periode sih Bapak jadi presiden kami cuma mendengar suara-suara Bapak tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami ternyata Bapak ada di neraka kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa tahta Bapak itu luar biasa kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik naon saya tak nguik-nguik pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna ya kami mah di lembur porweder gitu ya nggak sebodoh Bapak baik nggak ada pengawal Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet kami mah didoyong setengah egeg macet ya panas aju kempes di bana duit teu boga Bapak teu jahokan
harta aya di Bapa, jabatan aya di Bapa, tahta aya di Bapa, kerajaan aya di Bapa, wanita aya di Bapa. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah be, jangan dukung ka Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun kesombongan, sombong ku harta, sombong ku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma agna ankum, paedan rasakeun Pak. Nongeng harto. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma agna ankum. Mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endeuh takorub, tadoru, jang haol pan merena 1000. Pan aya meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1.000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula, Haji cenah mah nu ribuan mah beuleum ayu cek. Nya bau cek nya teh urut kahujanan meureun. Beuh, budak teu kira-kira. Eta cinta wali 1000. Geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan. Ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa. Eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wane usahain. Usaha sia jang naon ieu? Tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab. Aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu. Aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu. Je emang geus isuk geus. Mana tuh pondok anu? Bener emang nasihat? Bener. Ojol taneuh nu cokot ku aing cokotan. Teu mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai. Henteu, teu mah keur carita doang. Tuh. Ku aing mah usaha ge jang itu. Sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan. Naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq. Kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama. Kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah. Tuh masjid anu nang aing tuh engselna. Siapa kabel engsel dong? Ye, tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu. Jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh. Engsel ngan lawang doang. Tapi ban mun lawangan kotok embe ararasu. Berkat engsel aing nutup kan. Jadi mentak aing mah ti heula ka sorgana ge. Di babok engsel bisa sia. Sugih-sugih ngan engsel doang. Teu kira-kira budak. Oh, masyaallah. Nah iya urang ieu lamun ngarenungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nya neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nya neuleuh nu bararauh nya ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Ternyata manfaatna jeung paedahna harta jam hukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magna kum horeng teu aya kacukupanana aya teu aya manfaatna.
Wama kuntum tastakbirun jeung nuku maneh dibangga-bangga, nuku maneh teh di mulia-mulia, nuku maneh teh di takabur-takabur, disombong-sombong. Ma'agna'ankum, sombong ku harta, sombong ku jabatan, sombong ku tahta, sombong ku wanita, sombong ku organisasi, sombong ku partai. Ma'agna'ankum, manfaat. Masya Allah. Ahaula'il ladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah. Na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli Arab ka ahli-ahli neraka. Ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur, ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga, neuleuh ka neraka, patengcongan jeung ahli-ahli neraka. Keur meujeunna kitu-kitu teu karasa, wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab, di luhur eta kitu benteng Arab, di luhur bentengan Arab teu jauh teu karasa, neuleuh ka sorga, neuleuh ka neraka. Tiba-tiba tala alaihim rabbuk, informasi ti Gusti Allah. Malaikat, wahai ahli Arab, cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja, samek-mek aja, lantaran deuk dikamanakeun ya ini. Wah. Apakah itu? Apakah dia? Kaget kabeh dia. Ya ahlal a'rab. Jempling luar biasa. Hurang. Barang hudang, kabeh hudang tararungkul. Kamana khawatir rempang budak nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung. Udkhulul jannata faqad ghafartu lakum, cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura maraneh kabeh ku abeh surak hore ka sorga. Masya Allah, Haji Pendi ka sorga teu pantes. Sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungahna luar biasa. Ya Allah, ya Rabbi, bedol ya Arab, bedol. Bedol atuh pantata di nama. Ya ahlal Arab. Rak. Kumu nanggung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak-lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Gerara supaya ka surga bapak nu ngaluncat sagala. Weh. Kuat jaga. Ieu teh kadenge ieu pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nanggus. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun heula pakon gopartu lakum kajeun jak nya nanggus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh bureng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Aduh dipapang kudu di sorga. Pen karaka dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim. Pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah. Mantak ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun. Teu jauh harapan beureun mah ti heula ka sorga teh. Masya Allah karim pohara jasa.
tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaula'il ladzina aqsamtum wallah